Non sih mak, sih lu, mah, non, Itu berang ka ditunya ke kebon. berang engke kan, Ayeuna, engke weh, atuh naon engke di capek takol. yo, Jeuleuh beti itu beti tales. jele weh, Engke di alam mun aya mah Oh, ujang, iya, isi iya, iya. ujang. Sabari ieu tayangan si Adang Iding. Diisup meneh nang geus eueuh. Materi nyeuseul ka mana, Bang? nah nyala dah, Ting bener. bener, Kalau teh. Biar maneh. Lu ka emak. mak, kumaha, Amun mah geus ngambek nyaho teh kumaha? nyaho, Kumaha? sok nitah jajan, Lu jajan di mana? Ani budak. Astagfirullahaladzim. Serius? Kamu menang ngambek kumaha? nyiwit, Hayang dicewet kumaha? hayang, Bener dicewet? ngomong, ayo, Lu nih tere lompatnya. Itu heula mikir baju ah. Sama. Si geus udang pancan ya. Itu tambang urut mbak abahna teh dibalikeun deh. Wah, aduh tuh. Pas bener mah tambang ya. Betul lah. Wah, si gendut tuh. Betul lah. Nyeri ibu tuh. Ngerame ibu tuh. Emang mundur itu nyeri. Woi, naon tadi euy? Mana yo? Mana kemarin Weh, ngabohong ka urang mana? Bohong naon? Nunjukkeun imah naon imah? Mang Sandi nunjukkeunna. Mana ih? Wih. Mereka dos ya. Itu tan urang. Udah. Ngabikeun tali lah. dang ding, kenaon, Keur main? mau mana kita ngalah beti, halus ku mak, Kunaon deui na awe? urusan yo, loba, ayo Ya. Ayo. Kumaha tuh kan itu? Leutik keneh beutina dia. Oh, tuh tanya. Ngomong we lan ka Mayu. Iya. Aduh, kemana si Ayong teh? Penting di tangan sekapanggi. Apang gebrus ka jurang ya? Si Oban dititah, kayaknya aya kuliah online.
Tapi kajen deh ngengit ge. Sudah orang mah kesel ngomong nang kekok wae. Tapi astagfirullah, cuma nang gitu deh. Gitu-gitu dia pan dulu orang. Jadi orang tangan begitu. Weh, apa samping si Ayong? Yang bau apa kieu? Ayong! Di mana-mana? Lah orang tangan ka jero lah. Aduh, di mana si Ayong teh? Jangan sampai acan geus leungit Lieur mikiran nengan di kamari teu kapanggih Udah kan? Dang, ding. Oi. Nyele mamang-mamang nu make kopi ai. Bodas teu anu ngomong nang ngakekok. Oh, nu eta tah. Di mana? Di ditu tuh. Di kuburan. Oh. Oh, nuhun ya, Jang. Oh. Ya, jeung jajan bagi dua nya. Nu nyaman? Di itu kan, Jang? Heeh. Aya. Kan kuburan kan di bawah itu, Mang.